di anti tibareto pun cengis di kolong panggung si horeng darang dana teh di kolong panggung ganja mohon cenduk waktu nurahayu ningang mangsa nusampurna nitihuan cik mustari mohon Jaipong Bajidor Jaya Muda Odih Goler grup parantos lengkap aya sabaraha pincu hiji 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 aya genep 11 pincuk jeung kalangkang mohon halo dikawitan ku ucapan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemangku hajat kalih ibu sakeluargi anu dipihormat kusim kuring para tatamu uleman sareng para sepuh anom as istri anu sami-sami dipihormat kusim kuring dekakantun ka Bapak RT Bapak RW pimpinan pengurus ieu tempat oge dekakantun ka Tripida Desa wilayah Mekar Manik sareng reng-renganana anu kalintang dipihormat ku sim kuring sadaya tangtosna ti rombongan satu acana nincak kana acara garapan tos janten adat kebiasaan urang sadaya di mana aya hiburan sok aya ijab qabul atanapi sambutan tah gumargi kitu supados teh nyang kolong kauna waktos sumangga langkung dipayun kanggo ka panitia pengatur waktu penata acara hajatan kalayan hormat waktos sinareng tempat sumangga disanggakeun. Sakali deui saupami kanggo ka pengurus sadaya wilayah Mekar Manik ti Bapak RT Bapak RW Tripida Desa kalih setapna saupami parantos aya di wewengkon sumangga kanggo acara pesambutanana oge ti pemangku hajat kanggo ijab qabulna sumangga waktos kalayan hormat di sumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka hiburan Saiful Hajat Pak mantan dusun Pak Rohendi sekeluarga. Selawat serta salam lalu kita sama-sama limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kasepuhan Pak Rohendi beserta keluarga, termasuk para RW yang saya lihat ada RW 2 juga,
Ibu RT, Pak RT, termasuk yang saya hormati ke para pemuda, tokoh pemuda. Pada malam hari ini saya mewakili keluarga termasuk dari pemerintah desa berharap untuk kegiatan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa berjalan tertib dan aman. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang ke rombongan Pak Odi ya. Pak Odi dari ini ya, Legok Ayam ya. Oh, Cibejok Giri Mekar, tetangga Bu. Itu aja, mungkin saya mengharapkan selaku pembina desa di sini tidak lain cuma ketertiban dan keamanan saja. Untuk para pemuda yang suka joget atau berpesta ria dalam hajat ini bisa menjaga dan mawas diri termasuk hal-hal yang mengganggu keamanan, tolong saya berharap dijaga. Itu saja. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan hatur nuhun. Sambutan dari terpindah desa, mohon. Masih ayah atau cekap? Atau cekap mohon. Insya Allah panginten menyusulnya, mohon. Wargi-wargi sadaya, rupina acara hiburan atanapi lawang hiburan baris dibuka kumang rupi lagu tuh kau ku ucapan lujeng tiris lujeng nonton lujeng hiburan lujeng munut lagu terus lujeng nyawer lujeng nyakseni kembang gadung odi goler grup dikawitan. Wilujeng tepang nuriki sadaya tigempelan Wijaya Muda Odi Grup Goler Bade ngaha
kembang gadung Nada widi Nada widi Maha suci Nada widi maha suci sakedahna Sawa siwi siliwangi Sawa siwi Siliwangi karuhun urang sadayana karuhun Sunda sajawa barat Nada Rahman Sapa Ti Gusti Nu Maha Suci Nedadi Jaring di api Dada dijaring di api kumaha urang dieu ada daya gitu Nedadi Nedadi jaga diri sareng keprakaru wawa nyanggakeun ya pang bakti pang bakti son kembang gadung lagu bukun elek buyut kumaha warisan api caya para lulu nyanggake ya pang bakti bakti ti Jawa siwi mugi kasari katampi mugi kasari katampi
muji syukur gayang aku muji syukur gayang aku Ya, saling tulungan cu. Nadawidi Uyut seri we. Seri jeung sayur. Nadawidi Maha Suci Sawa siwi sili wangi Sawa siwi sili wangi Nada jembar Hampura Di Gusti Nu Maha Suci Di Gusti Nu Maha Suci Nada Ahmad Iya Sabaat Nada di api di jari Nada kan Zari kata Sereket para karunya gaku Ya bakti Ya bakti Panglipur mangga lah iya Kembang gadung lagu buwana pamuki Bahana pang tampi pambakti Disawa siwi Disawa siwi wargi sadaya parantos dibuka lawang hiburan. Hayu atuh ayo nama kapayun urang hariburan. Oge atos kebiasaan atos dibiasakeun. Lingkung seni Jaya Muda ode goler kuru. Nyanak penari teh sanes di Cirebon, nyanak penari sanes di Subang, nyanak penari sanes di Orai Tapa. Tapi di rombongan odih goler grup nyanak penari na ti mojang priangan. Urang payuskeun dibuka supados penari teu ngadeg-deg, uratna henteu murungkut, etana henteu ngadungkuk. Urang cenah kekejet dina tawis laguna mo jang pri iya ngah mangga
anu bade ngiring mojang priangan supados ngoronang wae mangga saha manya duaan pan mojang teh loba Hawios tilu mohon mojang priangan mohon tilu heula keunda waktu panjang kene sangeusna tilu engke tilu deui sangeusna tilu deui engke dua siap 1 2 3 4 hey Diraksakan kabayan tapi aja hayana hanya sesederhana angkat naga antaya tarira angkat sinjang iraman
Mojang priangan galelis maranis. Alah, nya teu tiris, geus digibrikeun mah. Samarukna nu tilu moal nya erek atuh. Da sisirik kan atuh. Mojang priangan galelis maranis. Saha anu bade naksir atuh urang kapayunkeun tawis laguna botol kecap alias cobi taksir. Sok saha anu bade mencuk kapayun. Rujak kiris urap jengkor martabak aya bumbuan. Naon cenah kadituna teh? Saha anu bade kapayun? Kalem, tenang. Ubar tiris nyonyok kompor dicabak aya bul. Iya abdi nu herang-herang mencrang sopir aduh buhajat teu kabandeng. Ari sinen majol buhajat we, buhajat. Da abdi mah Ulah disamat buhajat jeung bapak hajat eta durur uing. digegireun Nya wayahna we kapayun. mun di sawah buhajat nu bageus di tukang damani leunjang. Cobi taksir deui bahajat beli manang. EWB Ieu abdi au anu jangkung lanjang kapepeu sampiraku bahajat teu kapayun. Da abdi mah bahajat anu bageur deui mun ditilik tigigirna mani mun di sawah bahajat di tukang damani leunjang. Urang lampang lerendengan da abdi mah teu acan gaduh tunangan. sahaeun saha Ulah kimi sok ayeuna penari ke bapak hajat jeung ibu hajat teras panganten pamagat panganten istri teras wargi-wargina teras mohon nini aki bibi mang uwana mohon sakeluarga ahli waris di keluarga Bapak Endi keluarga besar
mohon da abdi mah mun ditik digigir da mun kasurat neon oh iya jempol ari ka salakina mah ari ka bapana mah murupan kasih deui ieu abdi dep sur deui si akang teu kabanteng ulah gimi kami akan salakina nu ngenang rek di kokos gimir pahajat pelih mana dah sahaeun ayeuna pami akang ka abdi da bade naksi ulah rempat nu dipayung mun akang da bade mandang cobi kasir deui abdi nu jangkung nunjung moa gindi babi bapa bade awas baik bade pikir baca kana bana papayun sepira bahajat tanpa sekedapan bapak hajat sekedapanmu saupami bapak hajat ibu hajat kapayun manya dinaikeun wae kitu sayang kapayun upami kapayun bapak hajat bahajat ibu hajat anu anu mana Jopi taksiran ya abdi merah mantra sepiraku si bapak hayu ibu hajat bapak hajat sakeluarga hayu kapayun diwalakan keluarga besar Bapak Endi sawang sar kapayun aja sarang pamatan singeun duhai pacat ibu acat teh bagar urang ngiping sasarang ngana pacucu anu mana kapayun asa kadang Bapak cucu cucu deh Bapak cucu kapayun saweranan pacucu deh nu sayang Bapak cucu di sarangan ibu nani ibu hajar anu bager bapak Eni anu bager anu mana kapayun di atos pisan anu mana akina bapak jate anu bager anu sayang kapayun anu cici eta kahajat Aturan huna pangasin apa jate bakar besar kapayun tong isi sor supados rada rame
Bapak Joni sor kapayun ngirim juga kamu kurang kali anu nikahkeun. Adik bobogohan deui Wah, panganten pamagot yo sor kapayun. abdi kuasana pahajat nu bager Rencangan deui Abah. pahajat nu sayang deui begat benang moal bisa disambungkeun Ari pegat cinta nu dipayun anu bager deui hese di umareunana ibu hajat palih mana sayang soal cinta yang dipati kaulina ibu hajat anu bager deui mun pas mahajat hese mun rek papisahna pengantin anu sayang tapi omang ulah sok katalanjuran pas tetangga pengantin bisakah usap setan Ari kamu lamun pengantin paling mana apel dina malam minggu dengar di pengantin paling mana deui sementara daek ngaganggu pengantin anu bagus komo lamun keur nganjang kapegat hujan jadi kapaksa pengantin kapayun heula nganjangna balikna isuk pengantin sayang deui abdi kamu moal bobo gohan deui pengantin sayang deui abdi moseun pengantin anu bagus pengantin kapayun heula pengantin deui sayang deui pegat benang bisa disambungkeun deui Ari pegat cinta pengantin kapayun heula hese di ubaranana Ari soal cinta pengantin tong dipake ke kulina Murkas masjid pahajat paling mana deui hese rek papisahna tapi emang pahajat anu bager deui ulah sok katalanjut